Aduh, orang beki berang heuh. Terus menang sasaran kumaha tuh? Kumaha carana siap? Duit geus beak. Aduh. Heeh, ya bae eut. Aya kene tangweut ya. Aduh lieur ya eut hayang deui kumaha deui kieu. Pan ayeuna joe jeung sa Anit teh jelema geus ngabunuh 98. Aduh. Urang himpaskeun hiji urang 100keun atuh. Ayeuna pokona mah aya sasaran. Urang beakeun gitu. Kumaha? Yakeun aya moal. Pasti insyaallah aya. Tuh ngomong-ngomong tuh. Tuh kos aya jelema tuh saurang tuh. Mana? Tuh. Itu ning bener hayu. Hayu. Yuk urang ayeuna urang operasi we urangnya. Jadi kumaha carana hayu urang tewak. Urang dugikeun kana 100 lah, 188 pan. Nu pupus. Yuk ayeuna. Ayo nih. Bener tuh. Aduh, salira bade ka mana? Bade nyaba dambel. Bade dambel. Dambel mohon. Gaduh acis teu? Bade naon kitu? Nyuhunkeun acis abdi. Bade naon? Gaduh sabaraha? 50.000. 50.000. 50.000. Tenangkeun ieu. Ayeuna kieu acis pasikeun ka abdi. Lamun teu dipasikeun ieu peso lebet kana patuangan. Ai teh kau mangga wae. Komo itu alit tuh. Tiga kali mabok ya aing. Tenangkeun heula nip. Apaan tuh? Tenangkeun heula nip. Sok, ayeuna 50.000 kadikeun buru. Mungkin di bumi. Hoyong mah jajapkeun abi. Pasihan 50.000. Tenangkeun nip. Ayeuna mah kieu supaya jelas. Mungkin ka mastaka rampog abi urang canakeun nip. Ayeuna soalna dia sama mangga wae. Ayeuna di dia hese ngaluarkeun duitna. Yuk canak. Ayo komo alita. Al kitu dah ditek-tek. Urang ka mastaka rampog. Urang ieukeun bereskeun. Ieu mastaka rampog abdi gaduh sasaran hiji. Ngan abdi teh ieu teh percanten. Make teu percaya. Ai anjeunna gaduh wae acis tapi abdi teu percanten. Teu percanten saali teh. Atuh tingali we sarirana kitu amat. Tapi nya oleh kieu malimpe kieu boga duit mah teu ngarti. Oh baku maneh pariksa. Maneh dipariksa heula di dieu. Anu duit teangan teh duit meureun. Tuh eueuhan di dieu mah duit teh eueuh. Tuh srek naon jelema teh? Oh periksa nu bener. Sok kabeh periksa. Tuh eueuhan. Mungkin dina ieu dina calanana mungkin coba Kang ka dikahareup tah. Anu jelas-jelasna caritakeun boga duit henteu. Gaduh. Tuh maneh mah pan gaduh-gaduh geun teu. Atuh periksa celanana naonna baju di dieu mah eueuh. Sok na lancenganna coba ningali. Oh, berarti jujur ya jelema geuninganan. Bener. Tuh saya deui model jelema model jujur kieu mah. Cekenge kikituan nya da tos insaf. Maina mah atuh duit mah keneng atuh meneng halal. Kengengna darianana komo kitu. Sisap komo ya alita. Tuh bisa kikituan antar. Ieu jelema sakieu di tempat marjitna. Jujur. Dia mah ka aya tuh tah urang jadi era sebenarnya mah enak kieu. Kumaha lakuan urang sapopoe kieu ngarampog. Anu teu halal. Tuh mangorakeun alkeun kitu-kituan lah mun pinter mah. Meureun ayeuna mah kieu akibat meureun si Akang ieu urang meureun kasentuh hati urang. Kasentuh bener kasentuh. Geus we ayeuna mah semet ayeuna. Geus maneh areureun. Geus garawe-garawe naon di kebon aing tuh itu. Kuli-kuli batu oge daek. Kali-kali deui ngarampog. Urang teh moal jadi ketua maneh moal jadi ngarampog deui. Mulai ti ayeuna urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala nya urang mulai ti ayeuna nya maneh nip maneh joy kadenya sing bener aya hampura nya hampura hampurannya keduanya sekolah bener hampura Kangnya nya sami-sami Akang bade jalan-jalan ka mana we teruskeun oh mun mangga canak teh acisna Kang aduh alhamdulillah rabbil alamin urang insapna ku kayaan ku jelema jujur geuning ku modal jujur mah sagala bidang oge bisa luntaskeun kanu teu bener urang sakali sakieu kalakuan urang teu bener komo meureun ke di akhirat urangnya ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim dosa ngan keur dosa we kalakuan urang Allahu akbar.